Wilujeng enjing barudak. Ayeuna urang diajar mikawanoh sajak, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah puisi. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa Ugeran. Sajak adalah salah satu karya sastra Sunda yang dirangkai dari bangun bahasa yang terikat aturan. Secara singkatnya, sajak itu adalah puisi. Sanajan ditulis dina wangun Ugeran, tetela sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban pada lisan baris jajaran jeung jumlah pada lisan dina saban pada bait saperti dina pupuh atawa sisindiran. Jadi walaupun ditulis dari bangun yang terikat aturan, sajak tidak terikat oleh patokan-patokan jumlah engang pada tiap barisnya dan jumlah baris di setiap baitnya seperti pada pupuh atau sisindiran. Aya sababaraha hiji pangarang sajak jeung karyana. Nu kahiji aya Sayudi tahun 1863 jeung Yayat Hendayana. Karangana Lalaki di Tegalpati. Nu kadua Rahmat M. Saskarana. Karangana Tepung di Bandung. Nu katilu Ajib Rosidi. Karangana Jante Arkidam. Kaopat Taufik Faturrohman. Karangana Wasiat Konglomerat. Nu kalima Juniarso Ridwan. Karangana Lalaki Langit. Nu kagenep Godi Suwarna. Karangana Jagat Alih Jiwalupat. Nu katujuh Eti RS. Karangana Maung Bayangan Gondewa. Nu kadalapan Dedi Windyagiri. Karangana Jamparing Hariring. Kasalapan Wahyu Wibisana. Karanganana Aya Naon di Cinaon. Nu kasapuluh nyaeta Cireti Isnendes. Karangana Kidang Kawiyasa. Aya sababaraha hiji unsur sajak. Anu kahiji jejer atawa tema, nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Gagasan pokok yang mau disampaikan oleh penyajak ke yang membaca. Temanya bisa berupa keagamaan, kemanusiaan, kepahlawanan, perjuangan, micinta lemah cai, artinya cinta tanah air. Anu kadua nyaeta nada jeung suasana. Nada jeung suasana mangrupakeun sikap panyajak kanu maca, sikap penyajak ke yang membaca. Dina sikap panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa kunu maca. Dari penulis sajak ada suasana yang kerasa oleh yang membaca. Anu katilu unsur sajak nyaeta rasa. Rasa mangrupakeun hal-hal anu ngajiwaan isi sajak, hal-hal yang menjiwai isi sajak. Rasa dinu sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Rasa di sajak bisa ketemu sesudah dibaca. Jeung nu terakhir nyaeta amanat. Amanat mangrupakeun pesen panyajak anu karasa kunu maca sajak. Merupakan pesan pembuat sajak yang kerasa oleh yang membaca sajak. Nah, kalau sajak yang dibaca tidak memakai naskah itu disebutnya deklamasi. Jadi deklamasi itu mangrupakeun maca sajak teu pake naskah atawa buku ditalar.
Pambahasan anu saterasna nyaeta harti denotatif jeung harti konotatif. Saterasna mangrupakeun harti konotatif jeung harti denotatif. Harti konotatif nyaeta harti anu dipiboga ku eta kecap sifatna henteu langsung tapi injeman atawa kiasan. Arti yang dipunyai oleh kata itu sifatnya tidak langsung tetapi pinjaman atau kiasan. Jeung harti denotatif nyaeta harti nu dipiboga ku eta kecap sifatna langsung sabenerna atawa saujratna. Arti yang dipunya oleh kata itu sifatnya langsung sebenarnya atau sebenar-benarnya. Contoh, manehna neuteup bentang di langit. Mereka menatap bintang di langit. Nah, ini merupakan harti denotatif atau arti sebenarnya. Contoh nu saterasna, manehna teh katelah bentang lapangan Persib. Mereka terkenal bintang lapangan Persib. Nah, itu merupakan contoh harti konotatif atau arti kiasan. Hatur nuhun barudak, wilujeng patepang di minggot payun.